Nyagakeun nikmat durian. Waktu patuk carita Bapak Haji Damuranu bagen mere janji jeung supaya Nya tulungan nu pinuh ku kaendahan Bapak Opik anu bagen Nandan asih nomongkan duaan ngumbar lamunan ngajak hirup babareng Pak Haji Opik ayakeun aya maya hanjaka nikmat durian Bapak Haji Damuranu bagen aya di payun dasangka bisa pegang horeng mioni balebat Bapak Opik deui kanu ukur sangakeun ka Pak Edi Supriat aya tah Pak Haji Opik Kota Bandung Pak Haji Opik anu bagus atur nuhun Ari Pak RT 01 aya keneh asik kuring nu dibingkeun teh nyana geuning langiteun Wabudiana Ibu Haji Damuranu bagen ampun Pak RT 01 penting anu jadi saksi Mang Maya aya Sepia keres waktu Lupino kupang harapan kerwaku
Bos Edi Ketua Kota Bandung. Tersangka gening tersangka horeng kieu balu karena penting harita Bos Edi anu bagen anu mawa kabagjaan Bos Edi anu bagus enggak apa asih dedekat tresna SMA Ami Dewi aya lila pisan rek janglarna nyari pari salamina panutan gani atas sangka geranya Indra geus boga gantina hanjekna nikmat durian bari ngaleus kopi kaos dapat bisa ai ceperula ya aya haus sengatnya Oreng nyuni balebat Haji Damura nu bagen ngan ukur mata kipelan salajengna Acandra teteingat ku harian asih kering nu dibingkeun teu nyana geuning langiteun geranya Bapak Ujah Suhaya PKSWG anu bagen hadir mancok Korea peti